Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta nami abdi Imelda Septiana ti kelas 11 IPS 3. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobi azmain amma ba'du. Ibu guru pangajar bahasa Sunda anu dipika hormat kusim kuring sareng rerencangan sadaya anu dipika cinta kusim kuring. Langkung tipayun mangga urang sasarengan manjatkan rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kumargi nikmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa kempel dina kasempatan ieu. Teu hilap salawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina, ka para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun diantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapertos anu ku urang sadayana kauninga, pamarentah Indonesia parantos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun. Nyaeta ti tingkat SD dugi ka SMP. Hal ieu teh dikasang tukangan ku kaayaan ekonomi unggal jalmi masyarakat Indonesia anu benten-benten. Aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kirang mampu. Masyarakat anu mampu mah tos tangtos bakal tiasa sakola kumargi kagungan biaya. Namun seueur pisan masyarakat Indonesia anu kirang mampu, anu teu tiasa sakola kumargi teu aya biayana. Pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa ngangingkeun pendidikan anu layak, boh anu mampu, boh anu kirang mampu. Anu janten tujuan wirehna pamarentah ngawajibkeun ka sadaya warga negara teh nyaeta supados sadaya warga negara palinter. Bangsa bakal sejahtera upami masyarakatna palinter. Upami masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal tiasa ngudak kana kamajengan nagara. Sanesna sareng bakal kalindes ku kamajengan zaman. Ku ayana program Wajar Dikdas 8 tahun dipiharep masyarakat Indonesia tiasa langkung majeng utamina dina widang pendidikan. Ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya pangrojong ti sadaya lapisan masyarakat, ti kawit pejabat dugi ka sadaya rahayat Indonesia. Ku kituna urang sadayana kedah ngarojong kana program ieu supados kenging hasil anu nyugemakeun. Sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan nu kirang merenah kana manah. Hatur nuhun kana sadayana perhatosonana. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.